Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi sadaya, kumaha ye sararehat sadayana? Alhamdulillah. Muga aya dina pangnenang tayungan Gusti Anu Maha Suci nya. Kalayan aya dina kawaluyan sadayana. Sehat walafiat jasmani rohanina. Matu mudah-mudahan dina danget ieu acara teh tiasa ngahibur ka para wargi, sok sanaoskeun obrolan-obrolan anu mudah-mudahan biasanya mudah-mudahan aya sasieun sabeunyeunana lah gitu. Atuh mudah-mudahan depan di dia aya si Abah teh atuh sanaya salawora. Si Abah mah. Atuh di Banten we sabaraha taun ya banyak. Aduh. Lain aya ku bisa we Pajang Asep nyariosna teh kitu ka Abahnya. Jadi sebenarnya mari lalakon kahirupan mah ieu ngaranna ge urang pan dilalakonkeun atuh ieu Jang Asepnya. Sae bah lah pokona mah aing ngobrol sareng sepuh mah aya we pokona mah ulah lepati nyebutkeun sae pokona kitu nya wargi. Aduh mudah-mudahan anu di Tangerangna, anu di Bantenna, anu di Pandeglangna, anu di Lampung, anu di Bandung, di mana wae sadayana nya mugi aya dina kawaluyaan sehat walafiat gitu panginten nya. Ulah hilap ye biasa we Mang Sardun. Mana Mang Sardun deui teh Mang? Biasa we Kang Asep. Amang mah biasa ya. Bagian biasa we tah pokona mah. Nuju ngabakar sate heula teh. Waduh, gaya Nah sate naon gitu teh Mang? Biasa we Kang. Sate eta sate make kecot teh biasa lah. Ya anu penting malah dinikmati we kumaha we Kang naon carana mah dimangpaatkeun nya gitu len eta saha Mang Sardun. Rasaikeun kitu nama aduh wargi-wargi penak deui sareng Mamang nya itu ya Mang Adun teh itu ulah hilap Mang Adun ya lain Dun asa inget zaman baheula geuning urangnya geuningan si lain ngilu ka dewek baheula nya ka Abah ke anu mana teh Abah lalakon baheula teh geuningan ka eta tah gunung naon pelebadinya tah deket gunung eta teh deket gunung Geulis kana ka deket gunung Geulis teh aya hanapeuna teh gunung Aseupan naon eta teh Lebah Sumedang teh geuningan perbatasan teh nya biasa baheula pengalaman zaman dulu pokoknya mah ada saja pokoknya mah wargi itu dah ketika saya tehnya aduh saya gaya saya lain Mang Sardun nih gaya gitu pakai saya segala apa namanya rada keren atau Kang Asep pokoknya mah ya harita Amang itu naik gunung ya tajeng si Abah harita teh pan Abah sehari ya katanya duka singkong ngiring teh singkongnya koliang teh harita nyebahnya asa nama puguh singkong anu ngabobotohanan nanti heula teh pan kitu nya eta mah nacep engko teuing ngalonunutan di hareup geuningan kok ka dieu sengko ih eta singko kaya atuh Abah biasa we mah yeuh nuju menikmati suasana di tempat Abah pan anginna segel ge yeuh angin pagi teh Abah alah ya Allah kuat kanikmat pisan ngahiliwil angin teh ngahiliwil dan nebak kana ilung teh aduh masyaallah ya baheula ieu mah kok nyaritakeun kapungkur dulu zaman dulu pan waktu jarah teh geuningan ka teh Gunung Geulis naon harita teh geuningan jeung Abah harita teh jeung ko harita jeung Kang Asep opatan sabaraha urang harita nya bener harita teh mun teu salah mah opatan Dun ngadon geuningan si lain ngadon hayang balik deui harita teh kumaha caritana teh koek masa bararinggung biasa pamiarsa si Sardun mah kitu da sok asa teu pararuguh teh geuningan duh ampun aing mah kaduhung we di bawah geus capek-capek geus hese capek ka luhur aing geus di luhur teh duh eta keukeuh kuat kaceulik kokosodona yang balik ngasa teu kudu pisan aing mah duh tah di dieu Bah tapi kana hikmahna Abah aya jadi lagu teh asa teu kudu lin bener dewek nyanyian lagu harita teh judulna teh asa teu kudu asa namanya lain ku Jang Asep harita teh dieukeun teh laguna teh dipernahkeun teh kumaha cik laguna teh eta Jang Asep harita haritanya anu kieu teh laguna teh mun salah Mbah kumaha nya kek asa teu kudu alah kuring eta teu percaya manehna geus wani ngomong cinta gitunya
asa teu kudu alah kuring eta teu percaya pan geus sidik panggih ge karek mangkukna ninggal raraina alah goreng reng 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 kacida ninggal kulitna asa sasa teu kudu komomomomomun seri asa beuki ngewa gitu asa nama laguna teh nya banyak bener pisan eta lagu teh duh kade oge teh bisa anjang asa mah jadi we lagu geuningan da sebenarnya mah tiap urang indit ka mana bae oge jadi we lagu nya koknya teh koknya hayya betul pisan atuh mah segala lupa lokona mah kehidupan sehari-hari we jadi we lagu ngan lagu teh dipendem di kamal hayya jadi we teu can ieu can istilah can viral siga kuali mah nya aya we di imah laguna di kamal di kamal ya kumaha atuh da nya mudah-mudahan ya tuh ayeuna mah bisa lah ngeureunnan gitu tah sugan ka hareup namanya para wargi aduh ampura pisan we alah sok atuh garang alaleut naon nya aduh woi gelas badagieun ngan ieu bismillah sok atuh bah ngadongeng we naon atuh bah atuh apa teh rek ngadongeng naon ieu teh nya ai lain istilahna mah zaman-zaman anu geus panan urang teh lalakon kahirupan teh geuningan dunia waktu harita geuning si laing eta geuningan aduh saera aing menyebutkeunana kok eta teh kok biasa we ieu si Sardun aduh ampun pisan hayana naon pisan atuh teh mah naon deui Mang Saldun aya carita naon Mang Saldun kede atuh bah tong diguar ayeuna atuh beak ayeuna mah sakitu heula pokona malah tiasa kapihatur ya mah obrolan-obrolan nya mudah-mudahan kapayuna tiasa bersambung deui urang teh nya pepenak deui sareng sim kuring ya Mang Adun hayya atuh oe ieu si Koryang atuh ieu sim kuring ya Abah Sudidi teh ieu aduh pokona mah ka ijo-ijo Abah mah nu meunang bae oge ayeuna nya mugi aya dina panang tayunganana kitu panginten nya atuh nuhun lah pokona mah iya eta ka mana jeung asep ka nunutan ningan wah henteu bae nunutan mah justru keur biasa we atuh ngabandungan Abah dengan Abah teh geuningan lah nya kitu wargi lah nya sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur mugi aya dina keberkahan pikeun sadaya nya amin assalamualaikum